Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring dea dina acara Warteg Warta Geulis. Ena dicoret. Pamirsa, dina dinten ieu abdi sadaya bade ngainformasikeun berita kahiji anu aya hubunganna kana ojek online. Salah sahiji reporter warteg anu parantos aya di lokasi bade ngawawancara salah sahiji supir ojek online. Mangga Karisma. Nyebarna virus corona anu tos nenggel kana penghasilan supir angkutan online. Ayeuna abdi bade naroskeun ka supir ojek online ngeunaan virus corona anu parantos ngirangan penghasilan 80% kusabab pandemi corona. Ayeuna abdi tos sareng Bapak Ahmad. Kumaha saur Bapak Ahmad tentang ngeunaan virus corona nu ayeuna? Ngahudangkeun wargi terutami abdi selaku supir ojek online sebab ayeuna mah wabah virus corona ieu nyebabkeun penghasilan abdi turun dibandingkeun biasana. Naon harapan Bapak dengan keayaan virus corona ka ayeuna? Mugi virus ieu gancang leungit sareng urang sadayana kadah terus ngajaga kesehatan sareng kebersihan. Ya, hatur nuhun Pak Ahmad atas tiasa nembalan patarasan ti abdi. Sami-sami. Sakieu warsa ti abdi mangga urang uwi deui ka studio. Mangga salajengna wawancara dilajengkeun ka Kebun Raya Bogor. Mangga kakapihatur ka saderek di sandang. Nuhun ka saderek dea urang uwi deui di acara Warteg Warta Geulis. If there's an open way, I'll just run while everything else fades and turns to dust. We're searching to find a way from here. We'll follow our souls into the night. Let's disappear, 'cause wherever. Pamirsa sadayana, ayeuna abdi aya di Kebun Raya Bogor di dieu salah sawios tempat wisata anu kasohor di Kota Bogor. Kebun Raya Bogor asanapi nu sok katelahna KRB nyaeta kebun botani anu pangagengna sareng panglamina di Asia Tenggara. Luas kebun ieu teh aya 87 hektar sareng kagungan kirang langkung 15.000 rupi tutuwuhan. Rame disumpingan ku para pengunjung di mana-mana, tinggawitan urang kali, anom, sepuh, dugi ka wisatawan di mancanegara. Kebun Raya Bogor mangrupikeun salah sawios kebun nu aya di tengah dayeuk, mangkana kembang bangkai janten salah sawios cirina ti kebun raya ieu. Sadayana sapertosna di ditu aya pangunjung anu nuju rineuh, yuk urang tataros. Abdi Karisma ti Warteg Warta Geulis, punten nyunkeun waktosna abdi bade tataros rupi-rupi patarosana ka teteh. Punten jenengan saha saeutik warna. Abdi Hesti ti Bogor. Tos barakali teteh sumping ka kebun raya ieu. Tos tilu wangsulan abdi dongkap ka kebun raya. Kumaha pituah teteh kanggo nu ngokolakeun kebun raya ka payuna kedah kumaha? Pituahna kebun raya ayeuna tangtos langkung, katata rapi, sareng ngayogikeun fasilitas nu lumayan lengkap. Hatur nuhun teh tos kesan nembalan patarosan ti abdi. Nya sami-sami. Mung sakieu warta di kebun raya mangga urang uwi deui ka studio. Pamirsa, di awal demi ka akhir sadayana parantos disumanggakeun. Abdi sadaya rencangan ngaturkeun nuhun ka sadayana anu nyaksikeun atawa ngadangukeun acara warteg. Ti abdi sareng rerencangan mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.